Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Wijing enjing pamisa Mega TV. Alhamdulillah dina dangat ayeuna urang sadaya tiasa patepang di patepang laun dina warta-warta tiloka anu penting kang urang sadayana anu bakal diserangan kusim kerinja papaujiah baris ngawartakeun carita utama tepatna dinten ayeuna dinten Sabtu 10 Mei 2025. Dina danget ieu urang baris ngulik program anyar tigang panggung Jawa Barat. Kang Dede Mulyadi nu ngirim sisa baong ka barak militer pikeun ngaronjatkeun disiplin jeung ningkatkeun karakter. Ieu program jadi sorotan masyarakat sabab ngagunakeun pendekatan terbiasa pikeun antasi pasal moral jeung kabongeran aya di kalangan remaja. Program ieu resmi diluncurkeun ku girang panggung Jawa Barat Kang Dede Mulyadi. Anjeunna nyarios yen ieu teh minangka usaha darurat pikeun nyelametkeun generasi ngora anu geus kabawa ku kabiasaan goreng. Kayaning kabiasaan main game, ngarokok, tawuran nepi ka tindakan kriminal. Di Purwakarta oge tos aya 38 siswa SMP anu milu kana program ieu. Di barak resmi Arsimen Artileri Medeniji Siro Yuda Kostrad nya di Bandung oge tos aya 30 siswa SMA ngilu latihan anu sarupa. Maranehna dijadwalkeun disiplin ti isuk nepi ka peuting, ti mimiti salat subuh, olahraga, latihan baris berbaris, kegiatan rohani nepi ka pelatihan bela diri. Salah sahiji siswa nyarios yen anjeunna ngarasa bagja sabab bisa ngarasakeun hirup anu leuwih teratur jeung jadi sadar kana lampa-lampa goreng samemehna. Gubernur Kang Dede Mulyadi ngajelaskeun yen warganet ieu program Selasa heulaan ditanggung ku anggaran pribadi. Ti Gubernur jeung Bupati Purwakarta dina wawancara di kanal YouTube Kang Dede Mulyadi. Dina waktu anu bakal datang anggaran ieu baris diasupkeun kana APBD Provinsi Jawa Barat. Tujuanana pikeun ngajaga konsistensi program jeung payunganan siswa-siswa anu milu. Kang Dede nyarios saya termasuk dan Bupati Purwakarta dan bupati-bupati lain wali kota seluruh Jawa Barat hari ini sudah mempersiapkan jeung sanggup nangani dengan bekerja sama dengan TNI. Sanajan boga tujuan anu positif, program ieu henteu lepas tina kritik Wakil Ketua DPD Ramsi Landrung nyebut pendekatan militer teh bisa dianggap minangka bentuk keputusan. Anjeunna nyarankeun alternatif pendidikan berbasis keteladanan. Di sisi sejen sawatara kolot murid ngadukung program ieu sabab ngarasa anakna jadi leuwih nurut jeung bisa diajak komunikasi deui. Baong di barak militer ieu jadi refleksi niat pamarentah pikeun nanganan masalah rumaja secara langsung jeung tegetan ieu memang teu umum tapi nya hasil anu efektif pikeun masa depan bangsa. Sakitu wae warta dina program utama warta tiloka pikeun urang sadayana simkuring Japa Paujiah pamit undur diri. Nuhun kana perhatosan sareng katiasaan anjeun, wilujeng enjing sadayana. Wassalamualaikum